Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sobat sadayana. Mudah-mudahan sobat sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu simkuring bakal ngabahas kumaha cara ngadamel angklung. Tah sahasih nu tetarang angklung? Alat musik tradisional Sunda nu dijieun tina awi. Diulinkeunana ku cara diendeukeun. Angklung nu mangrupakeun salah sahiji warisan budaya Indonesia sacara resmi diaku sareng dikukuhkeun ku lembaga PBB UNESCO salaku budaya Indonesia anu parantos janten warisan budaya dunya dina tanggal 16 November tahun 2010. Wah, mantep pisan kan? Bahkan, alat musik tradisional ieu diajarkeun di sakola-sakola di Inggris, sapertos di Havering Music School di London Wetan, sareng Whitefield School di London Kaler. Tah urang, salaku warga Indonesia kedah ngajagi budaya negara tercinta urang Indonesia. Salah sahiji carana nyaeta terang kumaha ngadamel angklung teh. Penasaran? Yuk ngiring simkuring kanjang ka Bapak pengrajin angklung nu parantos ancrup di dunia pembuatan angklung salami 20 tahun. Yuk langsung wae. Dina ngadamel angklung teh aya sababaraha tahapan. Nyaeta milih awi, ngadamel rangka, ngadamel tabung sora, dugi ka finishing atanapi sentuhan akhir. Dina raraga kengingkeun awi anu sae kualitasna pikeun angklung, aya sababaraha nu kedah diperhatoskeun. Di antarana teh nyaeta nuar awina kedah dilakukeun antara tabu 10 enjing-enjing dugi ka tabu 4 sonten. Kusabab kandungan cai dina awi dina waktos-waktos ieu langkung sakendik tibatan enjing-enjing sareng wengi. Ieu pikeun ngantisipasi hama anu aya dina awi. Saatos dituar, teras awi dibersihan tina dahan-dahanna. Salajengna dipoe dugi ka garing dina kaayaan ngadeg sakitar 3 minggu dugi ka satasi. Teras eta awi siap diolah kana tahap salajengna. Tahap salajengna nyaeta proses ngadamel tabung sora. Alat-alat anu diperyogikeun dina proses ieu nyaeta bedog, ragaji pikeun motong awi, kikir pikeun ngalemeskeun permukaan awi, peso raut, sareng tuner, alat ukur nada digital, atanapi tiasa oge nganggo alat ukur anu sanes. Mimiti awi diukur saluyu sareng ukuranana. Nada naon nu bakal didamel teh? Janten tiap nada gaduh ukurana masing-masing. Awi anu tos diukur dipotong nganggo ragaji. Teras permukaana diratakeun sareng dirapihkeun nganggo bedog. Saatos eta, damel suku dihandapeun tabung, anu engkena eta teh bakal asup kana bolongan dina tabung dasar. Teras, pesek luhureun tabung sora. Sareng tong hilap, bersihkeun bagian jerona kusabab eta tiasa mangaruhan sora anu dihasilkeun. Saatos eta, damel liang anu fungsina kanggo ngagantungkeun kana rangka. Oge fungsina salaku titik sora. Dalam pembuatan ini simpel sih, nggak banyak proses gitu. Tahap salajengna nyaeta nyetel nada. Raut kadua sisi bilah tabung sareng uji dugi ngahasilkeun nada anu dipikahoyong. Tah sobat,
Nalika netepkeun nada ieu, upami nadana rendah teuing, maka bagian luhurna dipotong kanggo naekkeun nada. Upami kanggo nurunkeun nada, maka dua sisi bilah tabung kedah diraut deui nganggunakeun peso. Upami alat pikeun ngukur nada di dieu mah nganggunakeun tuner. Nalika tabung sora rengse, pasang tabung sora kana rangka. Teras talian nganggo tali rotan, salian eta oge dilem supados henteu gampang leupas. Anu paneuri pikeun proses finishing nyaeta lemeskeun sadaya permukaan angklung teras dipelitur. Saatos ngaliwatan sadaya proses eta, akhirna tarat angklung atos jadi. Anu bakal ngahasilkeun nada anu endah pikeun didangukeun. Sapertos kieu. Berapa lama? Ya tergantung kondisi yang kerjakan gitu. Kalau tepatnya biasanya 1 minggu, ya 1 minggu itu udah full semua sama masuk rangka gitu ya. 1 minggu. Kalau begini ya bagaimana yang kerjakan. Kalau pengen cepat ya bisa. Bagaimana situasi badannya gitu. 1 minggu tuh Kalau 1 minggu bisa 1 set, bisa lebih. Kalau banyak yang ngerjakan ya bisa banyak lagi. Kalau sendiri seperti saya paling 1 minggu ini 2 hari baru sampai segini gitu. 2 hari ini kerjaan 2 hari gitu. Dari ngumpulin misalkan bahan, cari yang sesuai dengan bambunya. Bambu kan dari besar sampai kecil gitu kan dipilih. Itu memakan waktu, kalau cepatnya itu 1 hari untuk memilah bahan itu, langsung dikasih ukuran, dipotong itu 1 hari. Terus ngasih nada gitu, ngeraras ini 2 hari karena akan lebih lama lagi daripada ukur ini motong itu. Kalau ngasih nada itu agak lama juga. Jadi pengerjaan nggak bisa sembarangan asal jadi kalau ngasih raras.